Orang Thailand sih yuk juragan yuk gua siap atuh kemana ini yuk juragan aduh karena resel orang amang kasih juragan ya orang minta buah yuk kedaunan dia euy anak yang panggil Kia cuma nih sih, jadi doi atau macam ni, so biar lagu kat tu lah. Lulus lah. Yuk. emang si juragan kalmere Bakal si juragan na bagger. Bakal bakat muntot rajin tangkalna. kumaha ieu euy dibikeunna da aing geus kapok euy geus kapanggiheun barakali euy Lamun ka urang kal kapanggiheun. heueuh Saha? Budak yang kabung. Yuk. yuk Juragan. Ayo orang minta buah. si juragan ayo mending urang kolektikeun ka barudak euy ayo bos tapi aya bisnis ieu aya titipan ti dulur ieu ka si juragan keun urang era euy ieu di Thailand wae ku aing si juragan teh euy urang manggil euy aya ieu dititah ku kolot teh Siap. yuk Yuk. Duh, hausnya lapar. Kadang semejeuh nasa sarap berenang. Nya kalau nu nganteuran gitu. Ini kieu heula lah lain korongan. Heula yang dahar. Lapar gitu beuteung teh. Lapar kieu di kebon geus alaeun sampe bae ya. Aya ge buah-buahan da di sekolah mah teu marantes kana beuteungna ngadahar buahan komon haseum-haseum. Ngarepkeun teh aya nu nganteuran atuh euy. Barek dibere buah 2 kilo ewang wae. Cicing si juragan reaksina ka kumaha euy? Alah, kumaha ieu alah. Bos, juragan teh bos jadi nemu buahan teh. cair euy Jang, aya naraon ka dieu euy? Juragan. Ya, aya titipan. Alah, nuhun pisan euy. Lah, jang euy bete emang teh geus nadar janji pisan. Mun aya nu mere dahareun teh rek emang teh rek marere buah kamana jig bisi harayang buah mah. Ngarala we 2 kilo ewang teu itu belah ditu nu geus arasak mah. Bisi harayang mah. Siap, Mang. Ternuhun. Nuhun. Non mah Nos, si Mang bodoh ieu mah tangkal kopi moal digemos, moal bisa digemos ieu mah. Ya cokot teh dahareuna, mendingan dahar kumaha. Hayu. yo tapi sieun euy dicokot deui teh euy Da si juragan mah sieun euy. dar de alung-alung Ah, urang pura keula martabak Sukabumi teh. Nah, jigana isuk keneh. Pak. Mang. Iya, bapak teh bete aya nu mere martabak, hayang mung martabak. Hayang geus dipurak ieu. Sok atuh purah, bapak rek ngarokok heula ari kitu mah. Sabatang deui. Anjing tai euy. Pak balas yang ngomong teh kasar cigan teu ngaji cigan teu sekolah kolot di sekolahkeun teh. Jaga omongan teh. Pesan kasar pai mah Alah, gening euy. Bapak mau aku martabak. Ini melating kieu sih. Kadang geus kodong. Juragan. Kadieu kedak ieu urang rojang mah donatna. Yuk. Lah, Mang, asal juga nepi enakeun aromana Mamang Kopi besok buka beuki mah, masuk obat carita. Mamang lah pakai juragan sedayana. tumen maneh teu ngadahareun balik Ada sawung. bener ieu euy Bener euy.
Wah, ke situ. Wah, kabur. Kabaran sia. Nanaonan ieu kajuragan wani-wani nipu kieu. Ampura, juragan atuh da sanes ti abi. Di saha ieu dahareun? Ti barudak. Tuh cek seorang kobra. Pak, di mana ayeuna barudakna? Tuh di depan itu mah. Pantesan si juragan merek donat Prancis. Lain dari Prancis, ada Belanda. Tuh mah si itu, ti barudak itu ti si ulang peuteui. Parah. Parah sia. Mang atuh orang itu ulang ulang. Ieu lain barudakna. Mang kabur. Naon maksud babas ya kolot. Nulus tunjung pisan. Emang ya maksudnya mang. Aneh nu ngajailan nu mererah hareun Lain, mang lain. Mang juragan bagur ke juragan bener donat Prancis. Prancis Belanda. Kene ka maneh euy ngau ka kapok. Kurang boga balong dipaukan ku maneh. Ayeuna urang di kebon dijailan. Naon maksud babas ya? Kita nanaon. Bongana juragan pelit. Pelit naon sia? Nggak pelit weh. Kurang erek lemes euy kamaraneh teh. Dijoliman wae. Erek kasar, lain canteun bodak leutik. Kalah lelelan di papatahan. Balik bang, awas ya, entah tipe sewan itu banyak perih. Juragan itu pagar kieu hayo we di jailan. Naon maksud? Nah, itu mah komo tuh meni lain sekali dua kali kadewek.